Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakiran lillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Kumaha? Iya. Iya malahan. wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang pamit mendekat gua. Hah? Kayak mai wae pamajokeun. Kita hari pengan. Tak itu. Ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Sadaya jamaah anu mulia dikaul bapak-bapak dugi pemuda ibu-ibu dugi kepala putri anu berbahagia beserta sadaya jemaah anu nampak hadir di ieu wewengkon baik di kalangan tokoh agama, tokoh ayeuna kepemerintahan, tokoh kepemudaan, saterasna anu kupribados di timur. Alhamdulillah urang mempersingkat waktu misi kana ieu acara anu langsung aya kaitanna sinaran ieu acara atanapi sareng ieu sasi di antaranya kaistimewaanna anu terjadi dina ieu sasi adalah diisrokeun sinaran dimintakeunana junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah anu kupribados moal dipanjang-panjang urang ngadabur nasab napa urang ngalengapi ngaiktibar ayat anu nemeh di aoskeun ku pribados eta ayat diawalina ku kalimat subhanallah. Eta kalimat subhanallah di bahasa atau di adat kurang Arab, bahkan sekali-kali di urang sadayana oge sok disimpen dina bahasa nalika urang patepang papanggihan jeung anu teu rasional, anu jauh tina rasional, anu jauh tina patepang ku akal. Harus
minggu orang dia subhanallah lebih kok gitu sok ayat gitu ya gitu kan aneh-aneh. Nah jadi intinya ari dina bahagia ari kecap subhana eta teh adalah mangrupi hiji asma atawa jenengan di antawis jenengan Gusti Allah biasa disebut kita. Tayana urang limpetkeun subhana lanjut bahasa urang mah ari ayeuna mah di bahasa seperti tadi nalika papanggih jeung kakagetan teh kosong subhanallah ari budak ayeuna mah bahasana teh naon bahasana teh mudah-mudahan teh wah ada nabi model budak ayeuna mah wow bahasana teh kitu nya tah ieu oge dina kecap subhanalladzi maha bersih dan asra di abdihi nu parantosna isrokeun anu jadi abdi cek bahasa urang mah kieu bersih kaistimewaanana kabanggaanana kaagungan kekuasaan Gusti nyampe ka Allah berbuat sesuatu perbuatan akan nabi pada melang anu tapi sinaran nah kemana asrofi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil cengkurang Arab bahkan anu nyakseni ngebungkur bahkan mengalami di masjidil haram ke masjidil aqsa lain jarak banget lalu ditempuh jaminan untuk tumpak kontak jadi ditempuh nanti biasanya kita cepatnya 40 dinten 40 menit berarti di masjidil haram ke masjidil aqsa itu ada bukan Nabi di tempatnya eta isra di tempatnya eta isra di masjidil haram ke masjidil aqsa cuman memenitan cuman jaman karena lain itu akal ulang ada timuan jarak 40 di 40 ini lamun di kilo berbeda sabaraha ribu kilo kayak Jakarta oke airnya sabaraha kira ukur pintu iya 40 dan 40 mungkin berarti bersama jauhnya tapi bukan Nabi hanya ditempuh ukur memberikan adalah ukur jangan termasuk akal tinggalin dina ayat pertama maka kecap subhana ininya kecap bahasa ulama wah keistimewaan keagungan kekuasaan Allah anu parantosna isra kanu jadi abadna adalah kanjeng Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dalam 40 hari ditempuh kanjeng Nabi jam-jaman adalah eta keistimewaan kekuasaan Gusti Allah. Ku ayana eta keistimewaan kekuasaan Allah nu mata diawali ku kata subhanallah. Apa sih? Nah, perlu ditinggali dina segi kalimat eta subhanallah maha bersih
luhur anu agung kekuasaannya keistimewaan kekuasaannya dan asro dina bahasa asro eta hartosna berjalan berjalankeun atau berjalan diberjalankeun hartosna dina teh lain berjalan tapi diberjalankeun usaha subhanalladzi kudu maha agung maha istimewa kekuasaannya adalah Gusti Allah. Jadi simpul urang singkatkeun ayeuna meureun bae pantes ari urang Quraisy urang Arab berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari sote daerah lain diberang aduh tapi naon ngaranna berang usol berarti angkatnya di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti angkatnya keinginan anjeunna berangkatnya jadi berangkatnya teh kahayang manehan ari manehan teh makhluk jadi kahayang makhluk ari Kanjeng Nabi berangkat Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kahoyong anjeunna kahoyong kumaha berangkatkeun cik kahoyong berangkat kahoyong kumaha berangkatkeun kahoyong anu ngaberang saha anu ngaberangkatkeun teh Allah ari Allah agungan kekuasaanna dihunikan dina surat Yasin kumaha geuning innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun terus cekap ku Allah aku sejauh mana oke nalika Allah ngersakkeun sesuatu walaupun sejauh mana cekap gitu kesini lumayan ya kemungkinan jadi Kanjeng Nabi ayeuna secara Isra jeung Mi'rajna ayeuna Isra heula jeung Mi'rajna teh Isra nu jarak seperti tadi Mi'rajna di Masjidil Aqsa nepi ka langit teh sabarat triliun kilo nepi ka alas nepi ka pesawat kan itu seterusnya. Nah, itu ditempuh jam-jaman. Kita cacap seperti penting aja, kita sehat seperti penting aja. Karena diberangkatkeunana kudu ngagabungan kakawasan anu istimewa adalah Gusti Allah. Jadi inti nama Kanjeng Nabi ari Kanjeng Nabi adalah hamba ari Allah adalah Khaliq Kanjeng Nabi makhluk Allah karena Khaliq jeung singkat nama Kanjeng Nabi nu digaduhan Allah nu ngagaduhan jadi kuat Kanjeng Nabi Isra jeung Mi'raj tong dipakehi tong jadi kabingungan sabab Kanjeng Nabi Isra jeung Mi'raj teh usaha Aduh, saha ari ayeuna sifat Allah seperti tadi di mana harap layak sesuatu cukup kecap terus nah kita lupa beda jeung kahayang sorangan jeung kahayang boga beda contoh seperti ieu beda contohnya seperti bedanya model ayeuna kieu kira-kira lamun hayang di Bandung hayang ka Cilanari kira-kira sabaraha bulaneun eta hayang aya kahayang di Bandung ka Cilanari
ngari atawa tonglah dicilangari hayang kasina eta hayang sabaraha jamu ketika dia eta bisa poe mah sapoe tapi lamun eta hayang dicilangari kasina lain-lain hayang tapi hayang ugo teu kudu sapoe teu bisa poe ya eta hayang kumodogana di tele bari sakumpak motor di bawah kumodogana dicilangari ka dieu sakumaha kira-kira sebenarnya dicilangari ka dieu kana motor sabaraha kira-kira hah? Sebenarnya? Coba 5 menit 5 menit ay tadi orang berangkat dari Sinangari ke Sinangkare kaya semua sapoe ayahnya hayang ngobana jadi sabaraha 5 menit hati teh ada kau meneh mangkanjeun Nabi ayeuna di Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jarak sekian hari sekian malam ari itu kanjeng Nabi jam-jaman ayeuna Mi'raj di Masjidil Haram alami kaitnya langit ke-7 pasti berarti tahadu ke arah satras dekat itu cuma jam-jaman tahun ini dan diberangkat kenana berangkat ayah muda diberangkat kenana muda harus hayat aja dari dia beda berangkat pribadi anjeunna jeung diberangkatkeun ku kubur atau sana hartos maragu malagu Isra Mi'raj dan Rasul mah tuluy urang teh aku deukeut ari biasa makhluk anu di darat urang terutama manusia ayeuna lamun di teu buka jalan cai kira-kira buat sapoe mah buat sabulan mah buat 8 bulan mah tinggal keistimewaan Allah ari ulah dijerobokeun di jaringan di carian dijerobokeun minum di carian di jaringan lalu di jaringan kebar semua kasih itu bapaknya benar iya dijerot cari nah ari urang geus lahir tina jero batuanna sakalian teu oge 5 menit ketika ngapur napa nah ari dijerobokan 8 bulan nah gimana naon menjadi masalahna ari dalam urang mah kahayang urang di dalam perpukulan ari dijerobokan mah di dalam kenangan usaha 8 bulan enggak bener sugan urang dijerobokan ini udah perpahaan itu baru 8 bulan jadi ari teulna urang teulna kahayang urang mah 5 menit ngapa ari teulna kahayang urang kahayang Allah 8 bulan tiga terus tadi tentang Isra Mi'raj makanya ayeuna poe dasarna ulah kembali ngagertakeun motifnya kadang-kadang Gusti Allah tuluy nyatana urang kanjeng Nabi diisrokeun di mana di masjid ka masjid kita di villa ka villa di hotel ka hotel tapi di masjid ka masjid naon simpulna adalah eta manusia asalna bersih nalika balik pun bersih ari urang waktu lahir udah dosa dina waktu udah bakal diterima Allah nalika maut si anu mana anu mawa dosa anu bersih tina dosa anu kotor ku dosa anu bersih jadi simpul pada masjid berangkat ayeuna di masjid ke masjid di muka bumi ke ayat tempat anu pangsuci-sucina adalah masjid maka kudu diperhatikan kurang sadayana teh kanjeng Nabi pernah diberangkatkan ke tempat suci karena tempat suci memberi isyarat itu adalah eta teh kanggo
iktibar kurang yang hidup kurang awal berangkatnya mudrat tina lahir menjadi ibu bersih nalika ike kembali ke alam lama kehadapan Allah kudu bersih dan tidak berangkat di Allah bersih cek Allah balik kudu bersih namun sebabnya nalika urang dinyemkeun piring bersih sih ayat alam di bulan berhubungan nyemna eta piring bersih kira-kira urang teh senang teh anu lagi nyemna apa kuat perlu baca dalam yang inyong di air piring bersih ayo nang urang ke prikero tak ada simpul urang teh Allah teh dilahirkan ke alam dunia teh ya cara diinyum berdaulat itu begini diri teh di Allah mau itu susah diri itu susah udah nyinyum ciri alam urang bisa dipertahankan datang jadi corona bisa mempertahankan dari itu nah urang masih kan bisa dipertahankan dari urang mesti positif anu lihat sama yang lihat tapi nanti satu berarti lain cek lu bagaimana batu siapa tuh lihat bisa cek lu bagaimana ulama kalian si ada buat tiap salosi bener tapi kamu berarti lu bagaimana orang keluar si ada karena model sambil campur bener tuh ini berarti dari injil tak lupa jadi saudara gitu bahasanya jadi urang yang jelas simpul nama orang simpul yang bisa lepatin bahasa urang asal nate dimana berangkatnya di Gusti berangkat di Gusti Allah urang bersih airnya balik oke urang nalika kuih dari ke Allah adalah kudu bersih apa sih tidak masalah urusan kita maka Allah kita benar-benar salah supaya namun supaya nalika urang kuih ke Allah adalah bersabab mengotoran rumah tangga bersihan karena awak urang benar jeung ninggalkeun salah sabab salah rumah tangga kotoran karena diri urang jadi ieu berarti kebenaran asal lah sepanjang urang hidup supaya urang bisa kembali ke semula asal bersih kembali jadi bersih dari atas terus itu nah jadi urang itu berarti asal di Allah ayana bakal balik ke Allah berarti urang itu usaha ayana urang berkumaha berdi asuh Gusti baik tenang dari Allah ayana berkumaha sok jawab karena surah ngalopok kita diajar lalu dipacamo nunutan dugalan ngasuh urang jadi urang teh jelas asal ti Allah ayeuna sepanjang hidup di dunia ngasuh Allah bakal balik deui ka Gusti Allah cina ulah Allah nyebutkeun Allah nu ngasuh Allah nu ngawasi hidup ulah sakakaran-karan ulah saeunah-eunah dina perbuatan dina tekad laku-laku ucapan ya aya ngasuh ngawasi anjeun mereka diawasi cenah Allah contoh seperti ayeuna induk ngalepas budak dina ayeuna anu nalika diasuh kan lepas sok budak dituna di tengah iman atau di buruan ilmu ditinggal itu di mana ya lepas kalau hari terutara tapi rumah hari ngasuh selalu diukur itu diawasi tak kurangnya sepanjang ayeuna hidup di dunia tapi untuk mengakui selalu punya masa kurang diawasi Gusti tuluy eta budak nu diasuh
lamun di sepanjang diasuhna dilucuan nu jadiin dungna bakal kembali kami jadi hidungna kira-kira kemana dirangkul dari si lamun eta budak sepanjang diasuh disebutkeun nu jadi hidungna kira-kira eta budak naik kembali kan aisyana di kumaha lah sok coba di kumaha dicoba kali ini kadang-kadang barat ini apalagi kalau siap dengan jengkel bagi bahasa jengkel itu seperti kita ngorek-ngorek kali badan-badan balik nah timbulna urang kada hati-hati hayu urang sadaya ayeuna sepanjang hidup harus hati-hati sabar urang sepanjang hidup sabar detik sabar menit diawasi ku Gusti Allah anu bakal dirangkul anu bakal disebut ku surga Allah teh adalah anu hirup di dunia nanti kalucueun Gusti anu bakal harus ditontak ayeuna secara dibuang ada sampradaan itu adalah nu bisa belen Gusti waktu hirupna awet atau ingat beli namanya ada yang kali nabukul dia subhanallah cinyamu tak kunaon Allah pengen minta ayeuna menjadi bersih tinggal dasar bersihna Allah punya keistimewaan keagungan minta subhanallah ajallah kedegaan Allah perkasa istimewa melayungan urang namun subhanallah dasarna Allah suci kudus subhanallah al-kudus Allah suci dikacau urang kekurangan buka kotoran subhanallah jalallah mujabullah wah istimewa tak terbatas saya mengukurkan keagungan Allah dasarnya subhanallah wayana Gusti memiliki kasucian aina terluka anjur Nabi pada Allah terpilih diisrokeun di Mi'rajkeun karena mempunyai sebahagian kesucian harusnya mana tinggali citi kanjeng Nabi iman maksud wal kenapa ngomong panen bersih hatinya nomor kedua ayeuna secara ayeuna jiwa ragana selalu diselimuti dikuasai ku akhlakul karimah kanjeng Nabi adalah manusia manusia bersih disempurnakan bersih hatena di operasi dina sebelum diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku malaikat Jibril disuruh jam-jam dibersihkan mana dibuang baksil-baksil anu noda-noda anu mata teu diharapkeun dibuang bersihkeun ayeuna secara jasmani dirina dibersihan ku anjeunna ku pelaksanaan salat di mana di tanah thayyibah adalah di Madinah di tempat hijrah anjeunna di mana tepan dari kanjeng Rasul adalah di Gunung Tursina di tempat waktu Nabi Musa nanti kitab Taurat lain tempat dari kanjeng Nabi di mana adalah secara di baik di indah saja Nabi Musa bisa dikirim tanggal kayu waktu tempat istirahat waktu ada tempat istirahat Nabi Musa waktu dikejar ke Firaun kanjeng Nabi netepake di mana di Baitul Lahmid di tempat dilahirkeun Nabi Isa nah eta salat dikeun ngebersihkeun jasmani tina noda-noda anu teu
untuk Allah satu adalah kakurangan. Tak pernah kanjeng Nabi bersih manahna, bersih jasmanina, tina kotor anu teu dihampeur Allah kepada kubara. Nya kanjeng Nabi sukses Isra Mi'rajna. Apa sih? Berarti hidup ulang lamun hayang sukses ayeuna hidup di dunia berarti kudu memiliki sifat naon? Sifat naon? Bersih. Lamun ngomong ulah sabologet kudu bersih. Lamun ayeuna cubak-cabak ulah cabak-cabakna lain cabakeun. Lamun ngomong ulah saomong lain omongkeun. Lamun panangan ulah dipake nyabak ulah lain cabakeun. Lamun soca ulah dipake ningali lain tingalieun. Lamun ayeuna cepil ulah dipake nguping lain kupingkeun. Lamun sampean ulah dilangkahkeun kanu lain lengkaheun. Eta nu kitu jalma berusaha memiliki sifat bersih. Anu kitu ngaranna jalma bersih berarti sebenarnya jalma bader, jalma tidur. Jalma bader. Di mana jalma geus memiliki kabageran di mata Allah, kabageran di mata Rasulullah, kabageran di mata sesama, naon keinginanana jeung naon harapanana insyaallah sukses. Atas contoh hadis al-ilmu yurisul makro kunaon ayeuna itu serba sulit karena sabab kekhawatiran selalu bisa dikerjakan. Namun bohong, benar. Bisa selalu bohong, paningal selalu dipakai bohong. Ayeuna soca, ayeuna kumaha bohong soca ditinggalikeun ka lain bener nang tinggali soca. Berarti lamun soca ditinggalikeun ka lain tinggalieunana berarti eta soca ngabohong ku soca. Ayeuna secara contoh jujurna panguping dikupingkeun kana kupingkeun seperti pakai ngupingkeun ayeuna naon ieu Al-Qur'an jeung sajabana nasihat